mangga calik kurang pugeran tedadi sang damang mangalingih jadi kumaha damang sepuh meuyeut dorna tapi sanu ni pamrih teh ulan Allah Banglus lampahipun Duh jadi nabrata yuda antawis Pandawa sareng Kurawa parantos tetiasa dihinarkeun deui hiji-hijina jalan kaluar nyaeta kedah ngayonan yuda tempat di Tegak Kurusetra alatan tina beda paham Duh nyaeta antawis keadilan sareng kamurkaan leres anu saprungna ieu Bratayuda ti kawit gugurna Raden Abimanyu leres anu dina waktos ieu anu kapeto jadi senopati ti pihak Kurawa nyaeta kasepuhan Resi Bisma inggih anu ayeuna aya di kemah Resi Bisma kasumpingan Resi Dorna kalayan Sangkuning duh Sampurasun sepuh Rampes Dorna Sampurasun Rampes Sangkuning Makmur dina keadilan Allah Duh mulai jiran pangeran Duh anggur Edan. Duh tekan ucap Duh. budi Edan. biar budi Coba. Allah Pinuku pangarti Allah Edan. Duh Toba Sauyunan sangkan kahong tak tujuan adil makmur karaharyaan masih bikin paniatan maneng dilaring jawab pangeran sang Duh moya kawaluyaan mangga calik kurang pugeran tedadi sang damang mangalingih jadi
kumaha damang sepuh meueuh dorna tapi sanuni pamrih teh kulan Allah. Dah. Pangalutna sampurasun ya rampes pangacalik bulan kuning kantun ngarang kasayang muamutna lagi sabelati banyar diremekeun sadayana pamugi paji bang sulaksana along anyar nyalametkeun sadayana Batek kadan anu mulia tangto seueur Kang Sule Stepen Bang. tangto seueur Kang kadana alah tapi niat kedah kebat ku gogoda Allah. duh dunungan da ulah hebat Dadaramang urang lemur kan. lekenan bari ngaraya tikina Toba. dengan riwa pacuan Solorio ulah reh aral neng dia abah kembang ku gagoda ulah hebat nya diri mah sing caring cing Kang Ujang Mulyono masing emut berang peti nana kadek kajol kumaha jangan teuing salira kedadi api kedadi api kumaha jang dahyar ngamu mulai kasengyan ulah ukur keranya Kang Asep dampa reresepan mahaneng ngandung maksud jang tujuan teh ande kamu mulai praptakan dia wangunan reneka kadiale ingeran prapta kadia wangunan reneka kadiale